dia arurang bade nyaritakeun cerkon. Nu temana tugas kelompok di sekolahan. Di dinten Minggu nu kalangkung abdi sareng rerencangan saur kedah ngadamel kue kanggo pancen kerja kelompok di sekolahan. Abdi, Susi, sareng Rani sasarengan minangka hiji kelompok. Di sekolahan keneh abdi tos ngusulkeun kanggo ngadamel kue bolu. Sareng rerencangan sadayana satuju karena usul abdi. Sabab salian gampil bahan-bahanna kanggo mie damel kue oge kawilang gampil di pilarian sareng hargana teu awis. Isukna sakigaran jam 4 sore abdi sareng dua rerencangan abdi tos kararungkul sadayana. Abdi Rani sareng Susi sasarengan ngadamel kue teh di bumi abdi. Hartos sadayana parantos disiapkeun samemehna. Kitu oge sareng parabotan masakna. Tengantosan lami Susi sareng Rani angkat meser bahan-bahanna di warung nu teu lebih ti bumi. Sedangkan abdi ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna. Telami oge dua rerencangan abdi duwih ti warung. Hayu buru orang kera langsung bae ngadamel kuehna bisi kabujang magrib. Abdi langsung bae nyarios kitu. Kue bolu teh dipidamel sasarengan. Sareng teu hilap oge pun emi abdi ngabantos masihan terang kana cara-carana. Singkat carita, bolu teh nuju diopat. Sabuat ngantosan, abdi sareng rerencangan teh ngarobrol heula di payunan bumi. Selami kadangmu sora, tuh geura angkat kue boluna bisi kaburu tutung, saur emak abdi ti jero bumi. Abdi geura giru lulumpatan bari ningali kuehna. Meni sae pisan geuning bentukna saatos jadi teh. Waktos dicobaan oge sakedik. Wah, meni karaos pisan rasana. Enjing insukna abdi nyandak kue boluna ka sakola. Kelompok abdi katingali bingung pisan margi biasa diajar ngadamel kue. Sakieu wae cerpon anu ku arurang bacakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.